di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah lil mushkilat fiddin wa bi ulumis syar'i katafsirin wa haditsin wal furu' bi haitsu yasluhu lil qada' wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar sebab negara lain negara Islam lain negara Al-Quran tapi negara HAM tuturkeun datang ka pae HAM capek sebab buatan manusia tapi memang negara orang kos kitu atuh urang ge nutur-nutur bae antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara di negara amar ma'ruf nahi munkar amar munkar nahi ma'ruf boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur HAM nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat sok pikir ku dengkul ulah waka ku otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak kiai kos urang mah jang naon atuh otak nakadeulean di hulu tahurang tapi tetep bae teu disebut pinter disebut teh geus otak udang ieu sih hade yang salamet di akhirat di dunia onam lah moal kebal di dunia urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun dicarekanan bae ku pamajikan urang ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu hayang merdeka maksudna itu daek neangan deui kitu ge mun daek neangan deui mah teu di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang ditahan ka neraka riba kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom alhamdulillahirabbil tolol dasar tarolol kabeh baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio dipareuman dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai ku ari mah kiaina jualan radio kiaina boga TV Ambalaya di imahna di imah kiai teh di ruangan hareup gede di tengah di dapur di WC aya di WC Masya Allah asana engke mamereunanannya TV atuh dibawa ka masjid bukti ku ari HP saya TV yang dibawa ke masjid engke mah sakarat geus lain la ilaha illallah TV mana HP
mana wah ke masa karat geus melain maca la ilaha illallah na'udzubillah min dzalik ialah amr ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amr ma'ruf nahi munkar titah teh amr demokrasi nahi munkaran sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah oke. Aduh ada ringgis Masya Allah nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah ingetna ka pangeran maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag Yogyakarta gempa Bali Bitu gunung Asikmalaya kuari mah Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar kemis nu aman aman pasar kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi aya 7 lapis lempengan-lempengan bumi aya urat-uratna kos radio, kos televisi aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat cek malaikat Allah ta Jibril pencet nu ka Lebak ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit bril ka kiai bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur kuari manu di kantong HP toel bril toel gua cinggir doang di toel net goyang bumi Masya Allah eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu Akbar aya anu Allahu Akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah-Allahan cenah mah aduh Masya Allah jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah dititahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama mun teu dibere cau Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah. Coba eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti.
manusia teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang nek nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi. Nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ha, ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Ngan nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh, ngaji. Berangkat deui ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae, kajeun teuing deukeut. Kajeun teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang. Nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji, ajo loba muridna asanang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing. Gusti Allah. Tah, mantak belajar di dinya bae tah hiji tah belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana? Ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah. Nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang deuk sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu deuk sakarat dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan, eneng kemana eneng itu gara paraban padahal dek pae antaran hate eneng atau enengan bae. Ketika dek sakarat nyana kabeneran boga kabogo urang Karawang sarwiti Haji Pendi mah mana trizi ambo budak dek sakaratil maut trizian tolol. Ndek daun emang mbah ndek gitu whatsappan. Ya Allah ndek Facebook cek dat hingga sempurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatul hujjah lil mushkilat fiddin wa bi ulumis syar'i katafsirin wa hadithin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna be sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar
tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang melobaan kene nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara HAM. Tuturkeun datang ka pae HAM capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara orang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kede agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur HAM, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul ulah ka otak jauh otakan kabeh ge ku dengkul we ja otak kiai kos urang majang naon atuh. Otakna kadeulean di hulu tah urang, tapi tetep bae teu disebut pinter, disebut ge otak udang. Ya sih hade urang salamet di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae. Geus merdeka urang. Tina panyarek pamajikan. Merdeka. Mantap. Jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu. Hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui gitu ge. Mun daek neangan deui mah teu. Di negara urang negara koski Bang Ambalaya, bang ditahan ka neraka. Riba, kredit baheula mangan di kota hungkul, ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan harup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atuh dibawa ke masjid, bukti kuari. HP saya TV-an dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana? Wah, engke masa karat geus marahin maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amar ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar. Titah teh amar demokrasi. Nahi munkaran. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pemerintah
gerak persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah oke. Aduh ada ringgis Masya Allah. Nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah inget ka pangeran maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag Yogyakarta gempa Bali Bitu gunung Asikmalaya kuari mah Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman aman pasar Kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi aya 7 lapis lempengan-lempengan bumi aya urat-uratna kos radio, kos televisi aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit bril ka kiai bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP toel bril toel gua ge cinggir doang di toel net goyang bumi Masya Allah eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu Akbar aya anu Allahu Akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah adzan mah aduh Masya Allah jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah dititahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama mun teu dibere cau Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos kitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah-Allahan. Coba eureunkeun kumaha kuari seuseurean Gusti tuh kudu teh dicoba ku Gusti Allah lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah percis okos cicingna bumi percis okos robahna bumi ku Allah dirobahkeun pencet
ja urang ge kuari nu teu dirobakeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah ngan nanya doang eta keur naraon ngaji oh ngaji berangkat deui bae ka ditu teu digerakeun aya ngaji mah teu bae kajian teuing deukeut kajian teuing jauh di Purwakarta Bandung Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah dat hakikatna urang ngagerakeun Allah nu mantak lamun kiai ngaji ajo loba muridna asanang nyana dicabut ku Gusti Allah cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah tah mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku mantak ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong main aku bae nah pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha aya aturanana tuh aya aturan-aturanana geus datang ka mana ieu murid karak di aku aya kitu mah ngan ngajebian doang siapa tapi loba kiai nu ngaku bae eta mah murid kula tilok ngaji ge murid asal sugih di aku asal gagah di aku kita nu susah ngaji bae kanyan ditanya eta murid teu ngaku kula mah wah eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah kiai Golkar nah iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang dedengean nu ieu eueuh kaget urang kaget teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu nah ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan eneng ka mana eneng gara paraban padahal deuk pae lantaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang sarwiti aja pendi mamana trizi ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol deuk daun emang mbah deuk gitu whatsappan ya Allah dek Facebook cek